Puji sinaran syukur mangga urang sanggakeun ka Zat Ilahi Robbi anu parantos masihan pirang-pirang nikmatna iman, Islam, oge kasehatan dina ieu waruga. Shalawat wassalam mugia salawasna ngocor ngagolontor ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge katur kulawargina, sahibna, tabiatna, oge urang sadayana nu insyaallah turutkan ajarana dugi ka akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Kirang pangajen pasanggiri diantara nu kusim kuring dipihormat, oge saderek-sadayana nu hadir di ieu tempat. Dina danget ieu, sim kuring baris membedarkeun diantara anu jejerna pulasara basa Sunda di era milenial. Hadirin sadayana, rumaja kiwari rea anu nyoto gaya hirup urang barat, sapetas nyanyi lagu-lagu barat nuku basa Inggris teh. Asana teh gaul saumpamana nyanyi atawa nyarios ku basa Inggris teh. Memang sawaresna basa Inggris teh basa asing internasional nu kedah kurang dipiharti. Nanging urang ge ulah hilap kana basa sapopoe urang nyaeta basa Sunda. Rea jalma nu asli urang Sunda tapi sok gengsi ari nyarita ku basa Sunda teh. Nya tungtungna mah nyariosna ku basa Indonesia tapi dicampuran ku basa Sunda. Contoh kieu, aya mojang menuju jajan. Mang, itu bumbunya jangan digaloin ya. Digaloin. Eta teh bakatin ku terang naon are basa Indonesia na digalokeun. Aya di bade tumpak motor di bonceng. Kieu pokna teh. Bro, udah siap belum bro? Bentar, ini duduknya jangan nyangeng atuh. Nyangeng cenah pamiarsa. Duh asa kumaha ngadangunna oge. Malih kaon mah aya nu langkung parah. Nya eta urang Tasik ngahajakeun umbaran misal ka Bandung. Pokna teh nyariosna ku basa Indonesia. Tapi logatna logat Sunda. Puguh wae ari Bandung teh urang Sunda keneh, leres teu? Sim kuring ngarasa hariwang kana pemekaran ieu zaman teh. Sok sieun generasi milenial mapohokeun kana budaya Sunda. Hadirin nu sim kuring dipihormat, sababaraha taun kapangker sim kuring ngaraoskeun rangana ku slogan Rebo Nyunda. Ditilik-tilik ku sim kuring eta teh program unggulan Ridwan Kamil nu paling ngesankeun. Rarancang Rebo Nyunda ieu dikaluarkeun ku pamarentah Jawa Barat dina bulan April 2013. Nyutak dina cariosan Bapak Ridwan Syah selaku Direktur Insrat Atanapi Indonesia Strategis nyarioskeun yen Rebo Nyunda teh beuki dieu beuki ngesankeun kusabab barudak sakola di Jawa Barat ngaranggo angguan tradisional unggal dinten Rebo. Murangkali pamaget ngaranggo pangsi ditambah iket. Dihilap murangkali istri ngaranggo kabaya. Oge dina proses diajarna teh nyariosna ku basa Sunda. Duh nireueus ningalina oge. Hasil dina program Rebo Nyunda rarancang Kang Emil ieu teh seueur direspon ku masyarakat. Kusabab dina widang atikan ieu tiasa dijantenkeun proses ngadidik barudak kiwari supados kuninga kana budaya Sunda. Bos dina angguan pangsi atawa kabaya anu tepanden asli urang Sunda oge ngagunakeun basa Sunda dina kahirupan sapopoe. Ieu minangka nandakeun identitas jati diri USA alias urang Sunda asli. Sangkan ngamumule budaya Sunda di zaman ayeuna. Ku kituna ambeh budaya Sunda teu leungit. Urang riksa yu piara basa jeung budaya Sunda. Kularek era nyarita ku basa Sunda. Urang Sunda masih reueus jadi urang Sunda. Tingkah jeung paripo salawas
harusna kudu nyunda. Ciri urang Sunda nginti ngalamun ku basa Sunda. Sunda ulah ditunduh tong sieun disebut ngampung. Sakitu dapat diatur ugi aya manfaatna. Hapunten bilih aya kecap nu kembarna kana manah. Estuni ngaleresna sumping ti Gusti oge nulepatna dongkak ti abdi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sunda, sampurasun. Alhamdulillah, akhirnya pulang juga. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung dan mendoakan. Thank you.